beneran keur ngarumpul kieu teh rek nanya orang kamari pas aya nu hajat araranjeun ngarumbang naon Kamari kan orang di panggung. Ningali teu? oh heueuh mang ningali emang keur naon mang di panggung Teu nyanyi. Nyumbang suara, balik we. teu nyumbang duit Teu. si mang ye Urang mah ngadeukeutan besan, terus ngobrol, langsung we balik. teu nyumbang duit Kan urang geus nyumbang saran, sakitu ge cukup. si mang kunaon kamari cingogo di juru panggung Urang mah keur ngadoa, Mang. Ngadoa keur panganten supaya jadi keluarga anu samawa. teu nyumbang duit Henteu. Urang mah nyumbang doa, Mang. Doa adalah segalanya. ye apal teh eta kamari nu hajat teh saha Teu. hajatan aing anak we topi endorsan duit tegablek abang ku tinu hajat ngelakuin orang Bandung Om bantuan Adel, Om. bantuan naon Del Adel teh gaduh tugas teh Bu Guru. tugas naon Ayo Om bisa bahasa Inggris teu? pira ge bahasa Inggris Oma jagona 5 bahasa Inggris Ukraina Italiano Meksikano Amerikano jagona Om sok bahasa Inggris naon ieu teh Tah, ieu tugasna Om. Ai bahasa Sundana I don't know teh naon? oh teu nyaho Ih, nu bener atuh Om, bahasa Sundana I don't know teh naon? heueuh teu nyaho Om bisa 5 bahasa. Ieu bahasa Sundana I don't know naon? heueuh teu nyaho Adel Dasar sipin, betul-betul. dua seringgit Bah, ai Abah apal lagu naik delman teu? Apal atuh Adel? Are ade apa teh? Apal ngan sakedik. Cik nyanyikan keur Adel. Tah, ieu deh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk sampai Duduk mah di kursi atuh bah, sanes di muka teu sopan. oh itu sopan. Oh, aduh, bebeb, gagal deui rek apel malam minggu teh, aing mah. Bebeb, Assalamualaikum salam. kunaon mang jiga nu lewat kitu Heeh, urang teh keur apel ten si Bebeb. Tekung si Lila aya nu noong dina jandela. Pikir urang teh salakina euy. Geus we urang teh buru-buru balik. hade mang di dinya selamat Heuh, untung. tapi dipikir-pikir mang urang ge sarua ngarasaan gagal apel Kunaon kitu mah? bieu teh urang teh apel katen si Bebeb urang teh noong na jendela keur ngobrol jeung lalaki sugan urang teh salakina nya urang langsung balik kanan we gatot mah Ari didinya apel ka saha? Neng Dini Sarua sia. sia Alhamdulillah Gusti, rumah wadah beres, nyesel beres, ngepel bumi 1000 meter beres, kemandian budak ya tuh serengse. Ayeuna budak nuju
Moyoy. Jom Jon. Wak. Sehat teh? Alhamdulillah Wak cager. Naon nelponan wae. Heeh Wak urang teh rek minta solusi. Solusi naon? Nya ti mimiti nyeuseum rumah wadah ngepel imah 1000 meter sakitu gedena ngurus budak ku urang sorangan wa euy. Oh, gitu. Gampang atuh, Mang. Solusina mah. Heueuh tah wa euy kumaha solusina? Pawajikan maneh we keur urang. Teu bisa kitu wa euy. Apana anu nengan duit, anu gawe, anu nafkahan keluarga teh saha wa? Pamajikan. Eta mah bodoran hubul sudah dipake. Mang, kumaha kabar pamajikan teh? Jadi dicerek? Jadi kurang dicere, ditajong di imah. Pusing atuh da mang euy. Eta kumaha bisa kitu caritana? Heuh atuh euy tiap beutingnya ka karaoke, ka klub malam, ka diskotik. Ari pamajikan osok mabok, Tara sih, ari dugem, tara. sok tripping. Komo kikieuan dieureun tara pisan eta mah. Nah, atuh naonan pamajikan di dinya unggal peuting make ka diskotik sagala. Heuh nyusulan urang mang. Urang era tuh baturan jadi wirang heuh. Seseh tak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang sehat? Alhamdulillah Wak. Geus lila? Sajaman lah. Geuning geus lila. Ye, Mang. Urang teh hayang konsultasi. Konsultasi naon atuh Wak? Ye, masalah budak. Sakola geus lila. Can bisa maca wae. Ah, gampil. Kita maca we di imah. Tuh, dangukeun Del. Saur si Om. Kudu rajin maca. Naon dah Del oge sering maca. Tuh, geuning mah sok maca. Ari ade sok maca naon? Maca buku gambar, Om. Urang mah ngadeukkeun besan. Oh, sakit. Tuh. Bah, apa lagu naik kuda istimewa tuh? Naik kuda istimewa. Abah, Abah apa naik delman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang teh kan apel. Di mana? Urang teh noong kan di jendelana. Urang teh ninggalin. Tepung silila aya nu noong dina jandela. Tingtang-tingtang. Noong di jendela. Untung tang deui saha. Hayang konsultasi urang teh.